Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 10. Wal maqalatu sadisatu ari maqalah kagenep etaan Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu amin. Kam loba pisan min mustadrijin ti jalma anu meunang panyungkun ay maqudin tegas nama anu dicokot kolilan barina saeutik kolilan saeutik bin nikmati kun nikmat bi iksariha kulobana itu nikmat alaiha madarat kasih mustadrij. Jadi loba pisan jalma anu diistidraj ku nikmat akhirna eta nikmat teh madarat kasih mustadrijna. Oh nya jadi kade lamun teh mah meunang nikmat urang kudu bisa ningali nah ieu teh nikmat teh anugerah ti Allah atawa memang ieu istidraj ti Allah panyungkun. Ningali kana kamampuan jeung tingkatan iman urang. Tah eta ieu nu paling bahaya teh. Mun ayeuna urang pagawean siga kieu nya ibadah ka Allah jarang, hegde dikeresakeun ku Allah dititipan harta anu loba, eta kahade bisi teh mah eta panyungkun. Wa kam mim mabtunin wa kam sareng loba pisan mim mabtunin ti anu dipitnah. Aya mumtahanin tegasna anu diuji bil bala iku pirang-pirang balai bisana iku pangalem. Aya bikasroti sana innasi tegasna lobana pakalem manusia alaihi nu madarat kasih mumtaninya kasih mabtun barinya. Kasih mabtun. Loba di jalma anu difitnah, dicoba, diuji ku pangalem. Alaihi jadi madarat tah. Kasih jalma eta teh. Jadi lamun dina nalika urang diuji ku batur, di alam ku batur ulah ngarasa betah. Bisa jadi eta pangalem teh mun teh mangadatangkeun kasamprongan berarti pangalem bisa jadi fitnah. Matak dina nalika di alam ku batur geus ucapkeun alhamdulillah itu. Jadi betapa banyak manusia yang mendapat cobaan melalui pujian orang lain kepadanya. Bahasa Indonesia boy. Tadi betapa banyak manusia yang mendapat cobaan melalui pujian orang lain kepadanya. Itu tuh. Wa kam sareng loba pisan min magrurin tina anu ditipu aya mutma'anin tegasna anu ngarasa tentrem naon kolbu hatena si iman. Si magrur di dunia wa go pilin sareng poho anil akhirat ti akhirat. Bisa triku nutupan ay bisa trillahi kalawan nutupana Allah uyubahu kana aib-aibna itu si magrur alaihi madarat kasih iman. Yang kahade loba ayeuna jalma anu ditutupan ku Allah nya anu ditipu ku Allah ku tutup-tutupna ku nutupna aibna eta jalma nu akhirna ditutupan aibna matak jadi madarat ka jalma. Ayeuna kieu sakali teu kapanggih. Jadi boga kekuatan lah kamargi geus migawe eta teu kapanggih ieu migawe deui. Kamargi geus migawe eta teu kapanggih ieu migawe deui. Nutup padahal mah ditutupan teu dikanyahokeun ku Allah teh itu sengaja. Tuh sugan we daek tobat matak ditutupan heula. Eta teh kahade tipuan eta ti Allah. Betapa banyak manusia yang terperdaya karena kelemahannya disembunyikan oleh Allah. Kitu meureun teh cek bahasa ieu mah. Wal maqalatu sabiatu sareng ari maqalah anu katujuh eta an Dawud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Dawud uhiya diwahyuan. Fi zaburi di Zabur, naon fi zaburi di Zabur wa huwa sareng ari itu kitab Zabur eta kitab ungzila nu diturunkeun itu kitab alaihi ka itu Daud. Hatta alal akili eta hakun anu hak alal akili ka jalma nu boga akal. Ai wajibun tegasna wajib alaihi ka itu si akil. Alla yastagila ari yenta ulah katungkul itu si jalma bisa illa bisalasin angin kalawan tilu. Nah itu si akilnya. Minal khisoli tina pirang-pirang perkara. Mana yoi? Tazawwada tegasna kahiji kudu bebekelan itu si akil
lima adin pikeun tempat balik aya li akhiratihi tegas nama pikeun akhiratna itu si akil bi ada il amali ku ngalakonan pirang-pirang amal as-solihati anu soleh tah ieu dina nalika Nabi Daud alaihi salam diwahyuan ku Allah dina kitab Zabur nyaeta kudu ulah katungkul terkecuali kana katilu di alam dunia urang teh ulah kasibukeun terkecuali kasibukeun teh kudu tilu nu kahiji nyiapkeun bekal keur balik ka akhirat kitu saurna ku ngalobakeun amal soleh terus tajawud Allah ya sagu oh ieu teh tajawudin nya berarti bahasana meureun masdar lain tajawada ila bisalasin tajawudi lima atawa tajawudin tegasna kahiji neangan bebekalan lima adin pikeun tempat balik kitu tah wa mu'natin sareng kaduana nyiar biaya nu kadua teh mencari biaya nyiar biaya lima asin pikeun kahirupan aya kiamin tegasna mah ngagarap ya'muru anu marentah bi amrin nya aya kiamin tegasna mah ngagarap bi amri kifayatihi kana urusan kacukupana itu si akil wa saunihi sareng ngaraksa itu si akil wa fi ibaratin sareng eta tetep dina ungkapan dina babasaan wa maromatin ari lapad maromatin lima asin dina hati mana sih lapad maromatin tadi dia maromatin teh ngabereskeun lima asin kana kahirupan bipadil mimi kalawan patah mim waro ijeng ro wa tasdidil mim sareng tasdid mim ay islahi tegasna ngaberesanana itu mas tah ieu nu kadua teh mencari biaya untuk penghidupannya di dunia jadi gitu tadi mah mempersiapkan bekal keur pikeun ka akhirat tapi da urang keur di alam dunia sapi sok neangan ayeuna biaya keur pikeun urang hirup di alam dunia wa tolabi ladatin sareng nyuprih kangeunahan bihalalin ku cara halal fa innal kasbal halali maka saenyana kasab anu halal eta wajibun wajib jadi neangan kanikmatan tapi di jalan atau cara anu halal sabab neangan kasab teh hukumna wajib wal maqalatu saminatu saliminatu ari maqalah nu kadalapan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmu sareng ari namina itu Abi Hurairah eta Abdurrahman bin Sukhra anau sanyana itu Abu Hurairah eta qala ngadaw Abu Hurairah qala ngadaw sa Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun ari tilu eta munjiatun anu nyalametkeun mukhlisatun tegasna menyelametkeun lisohibiha kanu ngabogaana itu salas minal adzab tina siksaan wa salasun sareng ari tilu eta muhlikatun anu nyilakakeun aya mau kiatun tegasna mah anu ngarugikeun lipa ilahi kanu migawena itu salas fil hilaki dina karuksakan wa salasun sareng ari tilu eta darajatun jadi darajat aya manazilun tegasna mah tempat bil akhirati di akhirat wa salasun sareng ari tilu eta kafaratun bisa jadi kiparat lidunubi amiliha kerpikeun jalma kerpikeun dosa anu migawena itu salas amal munjiatu anapun ari nu nyalametkeun eta pakhosyatullahi maka ku ayana sieun ka Allah bahwa ya tilu perkara nu nyalametkeun hiji pakhosyatullahi taala sieun ka Gusti Allah taala fisirri dina waktu samar wal alaniyati jeung waktu terang-terangan kudima diheulakeun naon asiru waktu samar li anna taqwa karena sanyana kakuatan li anna taqwallahi karena sanyana takwana ka Allah pihi dina itu sir eta a'la darajatin leuwih luhur darajat wal qasdu sareng kaduana ngamaksud fil fakri dina waktu fakir wal gina jeung dina waktu beunghar sina geur tengah kitu nya nu kaduana nyaeta
Sineger tengah meureun bahasana berpola hidup hemat dan sederhana baik saat tidak punya ataupun sedang punya meureun kitu teh. Wal qasdu fil fakri wal gina. Jadi bisa sineger tengah sederhana dina waktu keur fakir atawa keur beunghar. Ae tawasutu tegas nama pertengahan fil maisati dina kahirupan bi alam yujawij kalawan yen teu kaliwatan batas itu si jalma fi hadina itu maisah al hada kana batas kana ngaluwihan batas wa ridho sareng ridho bidalika kana itu maisah wal adlu sareng adil fir ridho dina karidoan wal godobi sareng dina bendu dina nalika ridho jeung bendu. Jadi nukatilna bisa adil sanajan dina kaayaan keur ridho atau keur bendu gitu. Selalu berlaku adil baik saat senang maupun marah gitu tah. Gaya doba kelawan yen ta bendu si jalma Allah ka Gusti Allah wa yardo sareng Allah karana Allah lillahi meureunnya karana Allah wa yardo sareng ridho si jalma li ridho karana ridona Allah. Sagala ti Allah. Rek bendu, rek ridho si Allah. Wa mal muhlikatu sareng anapun anu ngaruksak eta pasuhun sadidun koret anu banget aya bakhlun tegasna koret sadidun nu kacida palayu adi maka teu ngalakonan si jalma teh makana perkara alaihi anu eta tetep ka itu si jalma min hakillahi taala tina hakna Allah taala wa hakul haqi sareng hakna makhluk tuh nya. Jadi tilu perkara nu mata kabinasakeun ka jalma teh nyaeta banget koretna eta si jalma teh ka eta banget korek lah oit pola sekedeng. Terus deui mana aya wa fi riwayatin sareng tetep di hiji riwayat mah pasuhun mutaun ari lapan pasuhun mutaun teh anu diturut aya bakhlun tegasna mah medit yutiu anu nurut tah itu si jalma hukana itu medit al insanu manusia ipain lagi amalaukan anapun lamun kabuktosan naon al bakhlu sifat koretna teh eta maujudan anu aya pin nafsi dina dirina dina nafsuna eta goero mutain anu henteu diturut pala yakunu maka teu bukti itu bakhlun eta muhlikan anu ngaruksak li annahu karana saenyana bakhlun eta minas sifati tina sifat alazimati anu mesti lin nafsi pikeun nafsu. Jadi ari dina nafsu mah kadang-kadang kan teu diturut lamun ayana dina nafsu teu diturut berarti eta teu muhlika tah nya. Lamun imah koret teh bener-bener geus merepet jahe teh geus disebut watak tah eta nu kacida bahaya mah wahawan sareng kaduana kahayang mutabaun anu diturut tah bi ayat ba kalawan yen tanurut si jalma makana perkara ya murunu marentah itu si jalma hukana itu mah bihi kalawan itu mah ya murunu marentah ka itu si jalma bihi kalawan itu mah naon hawa wa kahayangna itu si jalma. Jadi anu mata karuksak teh nyaeta hawa nafsu anu diturut gitu. Wa ijabul mar'i sareng ngarasa ujubna manusia binafsi ku dirina ayeuna membanggakan dirinya ngabanggakeun diri ngarasa ujub ngarasa banggana si jalma binafsi ku dirina si jalma ayeuna drihi tegasna ningalina itu si mar'i ilaiha kana itu nafsu bi ainil kamali ku paningal kasampurna duh nyekel kerah asa aing pang alusna asa aing pang benerna manisiani nikmatillahi taala sarta poho kana kanikmatan Allah taala eta teh nikmat Allah wa ma'al amni sareng ngarasa aman hate min zawaliha tina leungitna itu nikmat ya Allah ya Rabbana bangga ku diri ngarasa sampurna bari poho tah kana nikmat Allah jeung ngarasa aman tina leungitna eta nikmat singna syukuran ka Allah ku aya ngabanggakeun diri asa hasil sorangan we tah kitu nya. Wa madarajatu anapun ari darajat ari ayeuna pirang-pirang tilu anu ngangkat darajat teh eta fa ifsahu salam nyaeta nyebarkeun salam maca salam ka baturnya ai idharus salami tegasna mah nembongkeun salam bainan nasi antara manusia bi anta selama kalawan yen ta maca salam si jalma teh alaman ka jalma arok ta anu nyaho anjeun huka itu si iman wa man jeung jalma lam ta'ruf anu teu nyaho tah si iman anjeun huka itu si iman aya nu saya diturut dina sinetron teh dina sinetron kadang kan bisa maca salam dina tiap-tiap papanggi tapi urang terkadang hese tah
ari nu sejena bebobari urusan niru teh tapi maca salamna hese. Padahal maca salam teh mangrupakeun hiji perkara nu matak ngangkat darajat ka jalma anu maca salam. Wa it'amu ta'ami tuluy mere kadaharan lidoi pi katamu wal ja'i jeung kanu lapar. Aduana bantak ngangkat darajat teh mere kadaharan ka jalma nu lapar sareng katamu. Wa sholatu sareng salat bilaili dina waktu peuting. Wa nasu sareng ari manusa bari ari manusa eta niamun salare udang ti peuting lain ki hungkul salat bari manusa kaayaan keur sare. Aya at-tahajjudu tegasna mah tahajud tapi jauh bilaili tahajudnya pijau bilaili dina tengah-tengah peuting hala goplatina si dina waktu kerpoona manusa biladati naumi dina ngeunahna sare. Wa amal kafaratu sareng anapun ari tilu anu jadi kiparat ay alati anu tegasna adatuha ari adatna itu lati eta atam huwa yenta ngahapus itu kafarot te al khoti atakana kasalahan. Jadi mun jalma ngalakukeun ieu nu tilu perkara maka ku Allah bakal dihapus kana kasalahan si jalma. Ya luar biasa ya. Fa isbagul wudu'i tegasna kahiji nyampurnakeun wudu pisabaroti dina waktu keur tiris. Wudu dina waktu keur tiris bi patah ini kalawan patah dua nana sabarotnya jamu sabarotin jamana sabrotin bipatin kalawan patah wa sukunin tulis sukun. Ai itmamil itmamul wudu'i tegasna nyampurnakeun wudu pi waktu sidatil batidna waktu bangetna tiris bi ayatia kalau yen ngadatangkeun si jalma bisunaniha nihi kana pasunatana itu wudu kabeh dilaksanakeun lain ngan seukur fardu hukum tapi sunatna dilaksanakeun sanajan dina waktu tiris eta teh wuduna jadi kiparat kana kasalahan si jalma. Wa naqlul aqdami sareng kaduana ngalengkahkeun dampal suku ilal jamaati kana berjamaah. Lengkahkeun dampal suku kana berjamaah maka didinya kiparat keur pikeun kasalahan sehingga dina nalika urang migawe salat geus eueuh kasalahan di payunan Allah Subhanahu wa taala. Aya ila salati ketegasna kana salat mal jamaati sartana berjamaah wang tidarus salati sareng katiluna ngadaguan salat ba'da salati dina sanggeus salat. Dina harti tanya contona urang teh dina nalika geus ngalaksanakeun magrib tungguan ku nyieun-nyieun kaalusan zikir ngaji atau bahkan maca sholawat baca Quran bari ngadaguan salat isya eta teh jadi kiparat liasila supaya ayeuna nepikeun itu si jalma hukana itu liusolli supaya salat itu si jalma hakana itu salat fil masjid di masjid. Jadi ngadaguan waktu salat anu kadua teh ku cicing di masjid supaya kadua teh rek berjamaah deui gitu. Wa mislu eta seperti itu intidaru shalah intidaru kulli khairin ari ngadaguan saban-saban kahadean. Jadi ngarasa sono ngarasa betah jeung resep deh kana kahadean ayeuna urang teh nyieun sodaqah ka batur tah dina nalika geus nyieun sodaqah ka batur teh ngadaguan perkara naon deui nu alus nu sakira-kira bisa dipigawe ku urang tah eta sapertikeun kitu. Nah mudah-mudahan naon kupi anu didares ku urang jadikeun hiji wasilah lungsurna rahmat sareng maghfirah Allah salamina hidayah aya di urang sadayana amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.